Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda. Alhamdulillah, kalayan kudrat ilahi robbi kodar tinu maha kawasa. Urang sadayana tiasa patepang danggu deui sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta bari senuluykeun hanca carita anu katunda masih dina jejer carita Ratu Siluman Genderuwo. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Kang Asep Gun ti Majalaya Bandung. Sateu acana Kang Tile neraskeun hanca carita anu katunda tong hilap kana pangrojongna nyaeta ku cara di like, di share, sareng di subscribe-nya. Ngaturkeun rebu-rebu nuhun kanu atosna. Oge pamudah-mudahan ieu carita anu nuju dipedar ku simkuring teh sing janten panglipur kana kalbu pangbeberah kana manah. Sumangga mitra, urang lajengkeun dihanca carita anu kamari katunda. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran Kang Tile kasapi kuanci dina mangsa medarkeun kaayaan di alam siluman. Nyatana kasih turundul anu parantos bisa asup ke alamna kerajaan baraksakan. Nyatana alamna Ratu Genderuwo teh. Sumangga mitra, urang pusirkeun perhatian urang kana ieu carita. Kesugri kaum dangu caturkeun di jero karaton harita Kipatih keur ngadeuheusan ka ratu narek ngalaporkeun ngeunaan ayana si turundul ka nagarana. Nu ngabalukarkeun loba rakyat jadi geunjleung, alatan pangaruhna jadi panas ka sakabeh rakyat siluman. Keur kitu kurunyung Ki Barong anu diutus ku Ratu Centring Keling pikeun nyokot wadal ti Bah Juhri teang ngurunyung asup ka karaton maksudna rek laporan ngeunaan tugasna. Ngahaturkeun sembah pangabaktos jisim abdi Gusti Ratu. Saja nguningakeun rehna wadal anu dijangjikeun ku manusa anu ngaran si Juhri teh teu tiasa kabantun san. Rumaos jisim abdi katitih pangarti kateter jajaten. Ceuk Ki Barong terang-terangan ngaku eleh bari cedok nyembah. Nah saha manusana anu dijadikeun wadal ku si Juhri teh Ki Barong? Tanya Ratu Centring Keling mencerong kana beungeut Ki Barong kebeku rasa panasaran. Budak turundul manawi sen. Mung eta budak sakti naker. Ceuk Ki Barong deui bari cedok nyembah deui wae. Lamun kitu mah nya budak eta meureun anu ayeuna keur amuk-amukan di negara urang teh. Sabab nurutkeun Kipati oge budak turundul cenah. Ratu Centring Keling ngareret ka Kipati. Telepat Gusti Ratu. Eta pisan marusana. Mung naha beut apalun jalan ka dieu. Apanan eta mangkeluk teh bangsa manusa. Ceuk Kipati bari ngahuleng. Ki Barong anu sieun katohyan yen manehna anu ngabejaan carana asup ka nagarana terus nyarita. Apanan saur jisim abdi oge tadi. Eta teh budak sakti. Nya teu kedah aya nu ngawartosan atuh. Kitu tah Kipatih. Ceuk Ki Barong ngareret ka Kipatih. Kipatih jeung Nyi Ratu oge ungut-unggutan tanda dingarti kana omongan Ki Barong. Tapi naon maksudna eta budak turundul teh atuh? Jugjug datang ka dieu ari ngahajak ku anjeun rek dibawa mah geuningan embungeun. Kalah ngalawan. Nyi Ratu tumanya deui ka Ki Barong. Anu maawi. Duka palebah dinya nama jisim abdi oge kirang terang sen. Tembal Ki Barong deui.
Ari saur si turundul mah maneh narek nyusul adik-adikna budak anu tiluan teh anu pangwadal ti si Juhri sababaraha taun kapengker. Kitu manawi Gusti Ratu. Ceuk Ki Barong bari cedok nyembah deui. Kaharti atuh ari kitu mah. Bobot pangayon timbang tarajuna mah nyanggakeun kumaha dampal Gusti Ratu wae kitu sen. Ceuk Ki Patih bari rada ngareret kana beungeut Ratu Centring Keling. Lamun kula masrahkeun eta budak anu tilu, hartina si Juhri jeung kulawargana anu kudu jadi gantina. Memang ku ayana eta budak turundul asup ka nagara urang teh. Watekna jadi harengheng naker. Rakyat kula loba anu ngadadak garering panas. Samalah mah aya anu nepi ka binasa. Tapi keheulaanan kula kudu sieun atawa eleh jajaten ku manusa bari jeung budak turundul jiga kitu mah. Kasugri kaum dangu. Harita Ratu Centring Keling panonna ngadadak jadi hurung nandakeun pinuku amarah. Teu kedah ku dampal Gusti atuh. Ieu we ku Ki Barong. Ceuk Ki Patih ngareret ka Ki Barong. Ari Ki Patih. Pan tadi geus dicaritakeun, kula oge rumasa teter kudu ngaranna budak turundul teh. Loh, pira ku anu ngaran Ki Barong anu kawantar luhur ku ilmu cembar ku rupa-rupa pangabisa elehku. Manusa turundul jiga gitu. Ceuk Ki Patih bangun anu ngoak ka Ki Barong. Ki Barong teu nembal dikitukeun ku Ki Patih teh ngan hatena we anu medenghel asa diseehkeun ku Ki Patih. Untungna pok Ratu Centring Keling nyarita deui. Pokona ayeuna siapkeun sakabeh para ponggawa pikeun ngabinasakeun eta mangkeluk turundul. Tug ayeuna keneh geura laksanakeun Ki Patih. Jeung anjeun oge sarua Ki Barong. Keun urusan jeung si Juhri mah engke deui. Pokna sakaligus mungkas caritaanana. Geus kitu kaputusan tinu jadi ratu nama. Duanana kalaluar ti jero karaton rek ngalaksanakeun parentah Ratu Centring Keling. Kasugri kaum dangu. Ayeuna urang kocapkeun deui si turundul anu keur harita asruk-asrukan di Pilemburan nagara siluman. Nyatana negarana Ratu Centring Keling Ratu Genderewo teh. Manehna terus leumpang anu pamaksudanana taya lian rek maluruh anu jadi adina teh. Unggal panggih jeung rakyat urang dinya ku manehna teu weleh ditatanyakeun. Susuganan apaleun ngeunaan tempat adina. Harita oge manehna nempo aya anu keur cingogo di pipir. Terus ku si turundul disampeurkeun pok nyarita. Punten ce uing rek aya tanya konon. Ari oco wau teu ka adi uing. Ceuk si turundul. Malum atuh da mitra. Si turundul mah lamun ngomong oge rajin tara malapah gedang. Jeung sok tara dipikiran heula. Estu lempeng we matak aneh jeung teu kaharti kudu ngadengena. Ari anu ditanyana harita ngareret, tuluy nyerengeh bari gegetret terus seuri meuneu nyikikik. Gelo maneh mah ditanya ku uing sabener-benerna kala kacicirihilan. Paengan we da kunti kuningan Kitu jeung kitu we sapaparat leumpangna teh teu welehna nanyakeun. Tapi da kabeh oge taya anu narembalan kalah lalumpatan jiga anu sarieun nempo si turundul teh. Malah basa manehna ngaliwat ka walungan mah. Ku si turundul harita katempo aya anu keur cingekeng di daluhureun batu. Buukna ririaban katebak angin. Beungeutna pikasieun mencrong we ka si turundul teh. Tapi ku si turundul teu dipirosea asa kateu ari da pasti moal nyahueun ditanya oge. Kitu ceuk pamikirna. Akhirna si turundul ngarasa capek. Gek diuk dina golodog imah, nyaut teuing saha ari anu boga imah nama.
Sabot keur kitu bari ngareureuhkeun kacape celegedeg di hareupeunana aya saurang aki-aki nya eta anu geus sababaraha kali panggih keur waktu ti heula jeung manehna. Geura balik Sujang acan waktu na acan manjing maneh kudu nincak alam ieu. Ceuk si Aki karek oge si Turundul rek ngabisan nyarita jugles we eta jirim aki-aki teh ngaleungit. Bareng jeung nyilesna eta aki-aki, kaayaan dininya oge jadi robah jadi leuweung geledegan deui. Golodog anu keur didiukana tadi oge robah jadi batu. Gara-gara si Sarki jadi we uing aya di leuweung deui ah. Si Turundul gegelendeng. Jung weh cengkat leos ngaleos di tempat eta. Lempang deui balik ka imahna. Oh doi kemana jalan ka lembur teh nya? Si Turundul ngomong sorangan. Sabot keur kitu gaur kadeng aya sora anu gagauran. Gorobas jeleng ka hareupeunana geus ngadangong maung tutul, matana hurung mencrong ka si Turundul. Eta meong atawa macan tutul teh hayo we gegereman bari nembongkeun si hungna anu ranggeteng. Sukuna cacakar kana taneuh, matana hurung mencrong ka si Turundul jiga nu rek ngarekab. Ulah kegereman wae maneh sia meong. Kandeng lah bisa dicepret gerak ku uing. Ceuk si Turundul bari ngulang-ulangkeun pangpunggaring ka hareupeun eta macan tutul. Aneh mitra. Eta sakadang meong teh dak dumadak jadi jiga anu sieun ku si Turundul. Awakna tuluy depa, buntutna kupat kepot jiga anu ngajak acon ka si Turundul. Keur teu hayang heureuy uing mah meong. Uing mah hayang balik ka imah. Lapar jabat tunduh deui. Ceuk si Turundul bari brek manehna deku leungeunna nyabakan irung eta meong. Cicing we dicabakan irungna kitu teh. Tuluy awakna ngajurung kunung nangtung terus leumpang lalaunan. Matana ngareretan ka si Turundul jiga nu hayang dituturkeun. Moal ulin uing mah rek balik. Apan ceuk uing oge tunduh jaba peuri beuteung. Hayang dahar. Okna deui tapi kituna teh bari nuturkeun ka eta meong. Teu karasa akhirna si Turundul anjog ka jalan anu berasna ka lemburna. Nya geuning. Geus apal ayeuna mah. Memang ka dieu bener jalan ka lembur mah. Ari sakadang meong mah depa deui we hareupeun si Turundul. Bari gugulingan jiga nu hayang heureuy jeung si Turundul. Jog we geura balik deui maneh mah ka leuweung. Ulah milu ka lembur uing bisi pada maroro. Karunya we uing mah ka maneh. Nuhun nya eong. Ceuk si Turundul deui bari nempakan hulu meong. Jiga anu ngarti si meong teh kurinjal manehna udang. Leos weh indit leumpangna maneh ngalenghoy lir macan tenangan. Kasugri kaum dangu. Wanci bedug subuh. Si Turundul anjog ka imahna. Kasampak indungna geus trong-trang di dapur rek mirun seuneu. Tas ti mana Sujang? Tadi kumaha digerau-gerau teh meuni teu nembalan. Tos ti walungan mak. Teu kuat nyeri botong tadi teh. Tembal si Turundul ngabohong ka indungna da bisi riweuh hari kudu dibejakeun anu sabenerna mah. Yen manehna basa peuting geus kadatangan siluman utusan Mbah Juhri anu rek ngawadalkeun manehna. Matakna atuh ulah beuki-beuki teuing kana sambal teh. Jadi we nyeri beuteung. Ubaran ka itu ku pucuk jambu menta kawajumad. Nyama tembal si Turundul pondok. Saterusna manehna ngoloyong leumpang ka patengahan. Kulantaran geus teu kuat tunduh sabab tas lelempangan lumayan lila di alam siluman. Antukna goledag weh sare luhureun samak anu ngagelar di tengah imah. Kasugri kaum dangu. Cag kaayaan di imah si Turundul urang tunda heula. Ayeuna urang nyaritakeun deui heula Mbah Juhri.
Sanggeus manehna nuduhkeun wadal kaki barong nyaeta kasih turundul. Manehna ngarasa jongjon hatena. Asa geus nyumponan pamentana Ratu Centring Keling, siluman puhitanana anu ngageugeuh di leuweung baraksakan. Nyaeta Ratu Genderuwo tea. Kocapkeun harita isukna. Sakumaha biasa unggal-unggal tos ngawadalkeun, Bah Juhri sok barang kirim bari sakalian ngabuktikeun yen anu diwadalkeun geus bener-bener maot alatan di bawah jasadna ku siluman utusan Ratu Centring Keling. Tapi harita mah pohara kagetna. Barang srog ka imah mangkat mah, sabab geuningan di imah mangkat mah teh ti iseun. Apanan maksudna mah loba jelema lamun aya nu maot mah, kitu pamikirna Bah Juhri harita. Sabot manehna keur ngajengjen, kadenge ti tukangeunana aya nu nanya anu taya liam ti mangkat mah bapana si turundul. Rek kamana bah, menitang nyinas? Ceuk mangkat mah panona melong ka Bah Juhri. Geuningan mangkat mah. Puguh ngahaja ka dieu abah teh. Aya perlu ka Mang. Jawab Bah Juhri katara beungeutna jiga nu reuwaseun aya nu nanya teh. Da puguh keur ngalamun. Oh, nyahiap atuh ka jero bah. Kebenaran kuring oge rek indit pisan bieu teh. Mereskeun pagawean anu dilebak teh. Ceuk mangkat mah teu boga curigana naon ka Bah Juhri teh. Atuh Bah Juhri oge sanajan hatena teu pararugu. Kapaksa we unggah ka imah diiringkeun ku mangkat mah. Sanggeus aya di jero imah langsung we Bah Juhri tumanya ngeunaan budak mangkat mah nyaeta si turundul. Awahing ku ngarasa panasaran meureun mitra. Ari si bibi geus mangkat kuli Mang. Ceuk Bah Juhri malapah gedang heula nanyana teh teu langsung kana pamaksudanana. Nindun sumuh kene oge nu budak mah geus mangkat. Tembal mangkat mah bari nyician cai enteh kana cangkir keur nyuguhan dudunganana. Ari si Sujang ka mana asa teu katempo? Ceuk Bah Juhri rada ngaget-get hatena waktu nanyakeun ka si turundul mah. Jikanya mah geus indit ka leuweung si Sujang mah. Biasa ngalan suluh jeung ngalan supa. Da karesepna ongkoh ulin di leuweung eta budak teh. Tembal mangkat mah sajalan terahna. Gebeg atuh hate Bah Juhri bener-bener ngagebeg ayeuna mah. Sabab geus jelas si turundul teh hirup keneh. Anu hartina teu jadi diwadalkeunana. Anu wahirna mah Bah Juhri jadi kalah malaweung. Omongan mangkat mah oge asa kadenge asa henteu. Anu pamustunganana pok manehna nyarita. Abah rek baliknya Mang. Si Ambu tadi teh talatah ulah lila teuing cenah. Tah lumayan beas jeung ieu keur meuli sambeuleunna nya. Ceuk Bah Juhri sanggeus mikeun beas jeung duit mah. Terus we manehna guragiru balik ka imahna. Barang nepi ka imahna mitra. Langsung manehna asup ka jero kamarna. Nepi ka wanci sareupna Bah Juhri teu kaluar-luar ti jero nggona. Basa pamajikanana nanyakeun ge ukur dijawab keur teu ngarenah awak we cenah. Ambu Sumi teu nanya deui. Tungtungna diantep sakahayangna nepi ka reupna peuting, Bah Juhri teu bisa meureumkeun panona. Gawena ngan guling gasahan, ngarasa teu percaya si turundul aya keneh di imahna. Jeung naon atuh sababna pangna teu dibawa ku Ki Barong utusan Ratu Centring Keling. Hal eta anu can kaharti ku manehna. Keur anteng ngalamun kitu. Torolong galacang kahareupeunana nyaho-nyaho aya hiji jirim hideung anu taya lian ti Ki Barong. Biasana mah lamun rek aya Ki Barong teh sok dibarengan ku sora angin anu ngagelebug, patema jeung sora anjing anu babaung. Tapi ayeuna mah henteu, teuing kunaon Bah Juhri oge teu ngarti. Sia Juhri. Sia ulah geunah galeuh kitu. Sabab wadal anu kamari ku sia disebakeun ka ratu aing teh teu tulus deuleu. Kalah panas watakna ka nagara aing. Ceuk Ki Barong bari molotot ka Bah Juhri. Matana hurung moncorong matak soak pikeun Bah Juhri anu nempona. Pangapuntenna bae kaula nun.
Daji sim abah mah cacerang bakal pikitueun. Paingan atuh tadi aya keneh eta budak teh. Ceuk Bah Juhri bari acong-acongan nyembah ka Ki Barong. Ceuk Gusti Ratu. Wayahna minangka gagantina. Sia jeung pamajikan sia ayeuna kudu milu ka karaton sia. Ki Barong kituna teh bari nyangereng ka Bah Juhri. Beuki ngayak-yak we Bah Juhri teh. Aduh, ulah atuh san. Ulah. Abah jeung si Ambu mah betah keneh hirup. Nyohonkeun sarantos we kitu wartoskeun ka Gusti Ratu. Manawi enjing. Abah bade mirarihan kentina. Bah Juhri reuwaseun pisan ngadenge manehna jeung pamajikanana kudu jadi wadal mah. Nyarita nage jadi teu paruguh sakapeung lemes sakapeung kasar. Teu bisa sia. Eueuh sarantos nanahaon. Memang nabang emok aing teh. Make jeung sarantos sagala rupa. Sumohon. Abah janji isukan rek niangan kanggo gentosna seun. Mbah Juhri meuni teu srikna depa-depa we hareupeun Ki Barong bakat ku hayang nepi karunya. Antukna Ki Barong terus nyarita deui. Heug ari kitu janji jeung kasanggupan sia mah. Memang sabenerna Gusti Ratu mere lolongkrang lilana saminggu keur niangan wadal. Tapi awas, lamun dina jero saminggu sia teu bisa nedunan. Wayahna sia jeung pamajikan sia anu jadi wadalna. Ngarti? Sumohon. Ceuk Ki Barong nandeskeun. Geus kitu mah leos weh manehna ngaleos leumpang jalan ka lawang panto dapur. Kadenge harita sora piring brong-brang katajong ku Ki Barong. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula nya. Insyaallah mitra kin urang lajengkeun deui. Atur nuhun kana naon rupi perhatosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.